Sang ucul posisi kedua patek 6. Nada miti lanati ya, jadi dong 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 dina tepat kelilingan embat sabilan biasa digunakan dina tepat kelilingan oke dina tepat lagu-lagu degung sabilan ya terusnya satri kulu-kulu sanes kangen eta ngagunakeun tepat endang kelilingan gitu nya jadi sakitu nu kabatur hapunten anu kasuhun mun ningali di pamrih tong hilap ditonton terus di like di komen share oge di subscribe